Nah kemana bapak aing nanya nih? Nyawa atuh. Sal, jeung samane ka dia. Pak, lagi teuing tuh. Tas ngilikan kebun kadu ka ditu tuh itu. Kabeh teh 10 hektar ka ditu. Uriling. 10 hektar. Geus di kaduan kabeh. Cing. Dan 10 hektar. Nih 10 hektar. Kopoe jeung maneh. Eta teh jeung maneh tah 10 hektar teh. Tah eta 10 hektar teh nu di dieu kop jeung maneh. Si Iksan mah nu dikawali. Sarua itu geus di pelakaduan. Maneh nu di dieu urus yang benar. Wah, jeung abi, Pak. 10 hektar. Heuh jeung maneh na jeung naon kolot mah pasti jeung anak sagala ge. Heula bapak rek nempok kebun nu di ditu heula tuh. Kop eta mah nu 10 hektar mah jeung maneh. Lamun dijual bae, Pak. Hayang mobil. Erek dijual, erek kukumaha ge kop da geus nu maneh. Alah, ding. Jadi CEO aing ding. Siang dadak beunghar goblok. 10 hektar eta lamun dijual sabaraha? Pakai meuli mobil, meuli imah ku Aing aing. kabagianan. Engke ku aing dibere sia motor listrik ket. Kira-kira sama motor listrik goblok. Sia nyebut kira-kira sakitu geus dibere ku aing. Atupan eta teh lega anjing 10 hektar teh. Geus engke gampang ket ku aing pangmulikeun ieu engke. Ya minimal atuh motor bener sih mah montong motor listrik. Heeh, gampang ding pokona mah aing keur bunga ieu. Jadi CEO ieu mah aing. Dadak beunghar maneh 10 hektar dijual anjing sabaraha teuing oding. Wah, teu kahitung sal. Aku kaya. Sia kaya-kaya naon cungur. Kebon aing 10 hektar nih. Kebun 10 hektar. Cek aing montong molor ti beurang geura. Meuli mobil ya. Meuli mobil beungeut sia hurung teh meuli mobil. Kebon bapak aing 10 Ya hektar. bok goblok caw ya. Aduh, 10 hektar meuli mobil. Cek aing montong molor teuing geura. Cuma ai peuting si molor ai beurang molor wae. bapak aing keur di kebon. Keur cai goblok. Kebon. Kebun saha? Kebun batur. Aduh. Anjing teh. Aing sebenarnya aing teh heueuh. Maya naon sia.